Mas'alatun ari ieu eta hiji masalah yan bagi periogi naon alla yukhliya yenta ulah ngosongkeun saha asyaksu si jalma auladahu ka pirang-pirang budakna ieu syaksu min ismi Muhammadin tina ngaran Muhammad. Jadi dianjurkeun pikeun si jalma jangan sampai ti pirang-pirang budakna eueuh anu ngaran Muhammad. Jadi dianjurkeun hiji-hijieun mah aya anu di ngaranan Muhammad lamun aya lalakian ti pirang-pirang budakna. Wa yulahadzu bidzalika dilirik diamati dina itu anjuran ngaran Muhammad teh naon audu barkati ismihi bakal balik keberkahan ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberkahan ngaran Muhammad bakal balik ka eta anu boga ngaran oge ka anggota keluargana. Indung bapana dulu-duluna bakal kabawa berkah ku budak anu ngaranna Muhammad. Qala ngucap saha Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu lama ulida samang-samangsa dilahirkeun lahu pikeun Syafi'i saha waladun budak wasama bari ngangaranan ieu Syafi'i hu kawalad bi Muhammadin kalawan ngaran Muhammad. Ketika Imam Asy-Syafi'i boga budak di ngaranan Muhammad, saur Imam Asy-Syafi'i nyangemna kieu, samaituhu bi ahabbil asma'i ilayya. Kuring geus ngangaranan budak kuring ku ngaran anu paling dipikaresep ku kuring nyaeta ku ngaran Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngucap saha syayekhuna guru kami ngucap kana lapad walana alamu teu uninga kami ahadan ka seseorang ya'tana anu neja penting ieu si ahad bismihi kalawan ngaran Muhammad wa takarrara jeung ngabulak-balik ieu si ahad kana ngaran Muhammad fihim di ieu aulad illa kecuali wa aplaha bagja ieu si ahad wa adat jeung balik naon barkatuh keberkahanana ieu ismihi ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim atas ieu aulad. Saur guru kami teu uninga ka seseorang anu neja penting perhatian kana ngaran Muhammad sehingga unggal budakna di ngaranan Muhammad kecuali eta si ahad teh anu boga budak di ngaranan Muhammad ku sabab sangat perhatian sangat cinta kana ngaran Muhammad kecuali ieu si ahad teh si jalma teh bagja wa adat barakatuhu sallallahu alaihi wasallam alaihim jeung keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik ka pirang-pirang budakna. Sabab saking ku cintana ka ngaran Muhammad otomatis cinta kana jasadna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam modal cintana eta jadi keberkahan eta balik kanu jadi kolotna jadi modal kasuksesan nu jadi kolotna oge balik keberkahanana ka para budak-budakna eta barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung deui kade walaupun memang istimewa ngaran Nabi Muhammad lamun urang boga budak ngaran Muhammad kudu bener-bener dididikna ulah sampai ngerakeun ngaran Muhammad tapi kalakuan jiga Abu Jahal mata kudu bener-bener ngadidikna ulah sampai ngerakeun ngaran Muhammad Nabi urang sarerea. Wallahu a'lam bishawab.